Meme Fatihah urang doakeun inung bapak urang nu tos teu aya cing jararan teng ahli surga. Sing karunya ka ibu-ibu teh. Didoakeun ibu ku abdi cing mulia dunia akhirat. Hei generasi memeh urang segede kieu urang geus ngaripuhkeun inung. Eta inung urang tingali ya Allah pola tidur, pola hidup, pola makan kacau gara-gara urang. Sarapal inung urang orang Betawi bilang ngidam, orang Cijangkar nyebutna nyirang. Keur nyirang. Diliwir kopi, liwat tukang cilok, kenyang, liwat tukang baso, liwat mitoha. Kayaknya sebawa ngeri mitoha. Mun mitoha nak korek bari bawel sebawa nya mitoha. Kalau duk salakina ngudut, kudu duk salakina mere duit 7 juta. Bohong. Duit mah weuh eueuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal muharrama awwalal 'am. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi wal anam. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha. Fayassir lana umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana bis salihati a'malana. Allahumma sallimna min afatid dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya man biyadihil mulku wal malakut wa ya man qaharal ibada bil maut wa ya man wasi'a ilmuhul arda was samawat. Allahumma taqabbal minna a'malana wa tub jami'a hasanatina wa ghfir dhunubana wamhu akhta'ana wa tajawaz 'anna sayyi'atina. Ya Allah ya Rahman ya Ghaffar ya Sattar, nahnu nad'uka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma a'tina yawmal qiyamah syafa'ata nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawma la syafa'ata illa syafa'atuh wa adillana tahta dhillika yawma la dhilla illa dhilluh wa bayyid wujuhana yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh wajma' bainana wa baina habibika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi darin na'im wa adkhilna min ibadikas salihin wa adkhilna min ibadikas salihin wa adkhilna min ibadikas salihin wa karamika ya akramal akramin. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Allahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy.
la malja'a wa la manja minallahi illa ilaihi. Subhanallahi adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha. Walhamdulillahi adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha. Allahu akbar adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha. Nas'aluka salamata ya Allah, nas'aluka salamata ya Allah, nas'aluka salamata ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amri wa nas'aluka al-azimata fil rushdi wa nas'aluka syukra nikmatika wa hasuna ibadatik wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil hadratil mukarram wal muhtaram. Nabiki hormat pengatur waktu pembawa acara, mudah-mudahan mantena sing bagja berkah tur selamat kahirupanana dunya sinarang akhiratna. Kebayunan para alimil ulama, para kiai, para ajengan nu aya di lingkungan Cijangkar, nu insyaallah ieu lingkungan diberkahkeun, dimuliakeun, disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Numarantena ku jisim kuring sangat-sangat dipihormat, urang doakeun ku urang sadayana moal petot-petot dina tiap buka ngaji, abdi ngadoakeun heula guru-guru nu marulia. Ya Rabbana, semoga ulama nu aya di dieu cing diparanyangkeun yuswana. Ya Allah, para ajengan di dieu cing disarehatkeun lahir batina. Ya Allah, mugi-mugi marantena cing langkung-langkung diberkahkeun, dijembarkeun ilmu kabohiran lan ilmu kabatinanana. Ageng jembar berkah lancar milik rizkina, soleh solehah katurunan-katurunanana, soleh solehah murang kalih didik anu diajar di marantena, amin. Kemanapun mereka berangkat, dimanapun mereka berada, dan aktivitas apapun yang mereka lakukan, sebagai bentuk cinta urang ka ulama, ka kiai, ka ajengan, ka guru-guru ngaji, urang doakeun mugi-mugi marantena sadaya siang wengikna lahir batina sadayana cing aya dina panangtayungan kasalamatan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah anu dipihormat, wabil khusus pun sepuh simkuring, sepuh urang sadayana Bapak Haji Muhammad Muraz, alhamdulillah tiasa ngalungguhan kana ieu acara. Teka kantun Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, ketua pemuda, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh terkemuka, teka kantun anu pada bijaksana, Bapak-bapak DKM, sareng-rengan keluarga besar Dewan Kemakmuran masjidna masing-masing, anu kujisim kuring marantena sangat dipihormat. Mugi-mugi marantena sadaya ngaheuyeug dayeuh walah masyarakat, ngaheuyeug dayeuh walah umat, sepak terjang masing jadi amal ibadah anu ditampi ku Allah dunia wal akhirah.
Kepayunan sadayana jamaah nu hembak merbayaksa nu alhamdulillah dina kaayaan panjang yuswa bari sehat wal afiah amin. Anu sadayana bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriawan, santriawati galih murang kalih anu lalingih sadayana kujisim kuring dipihormat. Doa terbaik di luhur ieu panggung kangge jamaah nu aya sabab sering ku abdi diulang-ulang ulah bosen kunaon abdi selalu dalam dakwah menghormati nu halaladir. Apalah artinya kita yang di atas panggung lamun eueuh nu dihanap. Leres gitu leres. Cek abdi ke geuning dina tiap ceramah sok kieu tong adigung ilmu luhung, tong balaga masantren lila, tong ngarasa hebat babacaan pasehat, kopiah jangkung sorban ngagebay, jubah anyar balik di Mekah, tasbihna kauka minyak sengitna kasturi, kitabna loba keperlu membusungkan dada. Kenapa? Sabab lamun teu aya makmum cantang tu urang disebut imam. Laras gitu laras. Sanajan medok di paimaran, adaan imaman, adaan imaman, hari makmumna eueuh. Jadi imam moal. Keur ngajabat bejakeun sekali deui tong sombong ku jabatanana. Da keukeuh kitu moal disebut pejabat namun teu aya rakyat laras kitu. Nu beunghar tong sombong ku kabeungharanana, da moal disebut beunghar lamun teu aya nu miskin. Pemuda Cijangkar nu kararasep nu gararantang tong legeg rumah saing kasep. Da keukeuh sakali deui moal disebut kasep lamun teu aya anu kurang kasep. Nu teu pati kasep. Heuy nu gareulis tah tong tarengil bageur geulis rumah saing geulis. Nepi ka ngaliwat ka tetangga ge alim punten-punten. Deui alim punten-punten. Da keukeuh kitu moal disebut geulis lamun teu aya nu teu pati geulis. Leuheung kene nu geulis bari tengil leuheung. Nyarande kana kageulisanana. Ieu nu teu kaharti mah geus beungeut waas. Tengil. Rek nyarane ka saha. Pan kalau ge paeh sareng anu kitu. Da keukeuh moal disebut geulis lamun teu aya nu teu pati. Ieu teh terus ku abdi diungkap-ungkapkeun. Sabab di akhir zaman loba jelema nu luhung ilmu tapi miskin dengan adab. Laras kitu laras. Sehebat apapun seorang pendakwah, sehebat apapun seorang penceramah, lamun teu sopan, teu santun, teu hormat, teu ngadoakeun ka jamaah nu aya, apalah artinya kami di sini? Panggung megah, lampuna ya hurung mata kieu. Cuaca mendukung, lapanganana mumpuni, tapi lamun mustamina teu aya, kuring kekeleuhan sorangan. Hadirin hadirat, tapi eueuh sasaha. Cing kira-kirana disebut Ustad Jager, disebut Ustad Rukiaheun. Mati pada ngajampe ku guru-guru itu kan. Maka doa terbaik. Mugi-mugi jamaah cing paranyang yuswana. Ya Allah jamaah cing sarehat lahir batina. Ya Rabbana keluarga abdi di dieu cing berkah usahana. Pada ageng milik rizkina. Saroleh sarolihah katurunan-katurunanana yang sudah berumah tangga didoakan mugi-mugi bahagia sampai surga. Yang belum berumah tangga semoga dengan acara yang indah ini Allah mempertemukan kalian dengan pendamping hidup yang bahagia dunia akhirat. Diulanginya. Nunggu boga kabogoh didoakan cing bager kabogohna. Terhambat apel malam minggu kusababiah pimitoheun anak kudu setor teh udud 2 bungkus. Mempengker tablek urang doakeun cing eling pimitoheunana. Becan boga kabogoh ieu lapang lega nguriling atuh neangan. Tupan besi poho teh resepna nu 3. Lakukeun 3 bae mencan boga pasangan hidup. Ieu mah hayang boga pasangan hidup tapi ngokoknya di kamar 40 tahun. Insyaallah mah teu reuneuh guguling.
Lakukan tilu baik mencan boga kabogoh ning baik yang pertama berusaha lewat perawan cantik tanya kiai mual benci ulama mual ngewa inung bapak kudu bunga mun aya pujangan cijang karenanya tatangana parawan dia sedang berusaha ucapkan alhamdulillah itu tanda pemuda cijangkar normal betul pemuda nongkrong limaan ngaliwat Manila 5 jol di dadahan eta mah kudu diservis deui. Berusaha sudah Ustaz can kene boga kabogoh lakukan baik kedua berdoa. Berusaha sudah berdoa sudah can kene Ustaz boga kabogoh lakukan nu katilu teh besi pohon nu paling puncak bercermin. Beungeun teung atuh penting batur teh keungeun nanya urang teh. Datangan ta guru-guru urang nu marulia di pengker ulah salah kaprah lain menta pelet. Da kuring masuk mere ilmu nu gancang disamadengankeun Kang Kiai ka pemuda anu nu ngaraji sarua Ustaz Sofyan di adi abdi sigana di dieu ngawurukna kitu. Insyaallah guru-guru nu mulia melangkung bijaksana. Abdi mah sok kitu papatah ka pemuda. Lamun sohor si bapak anu hebat peletna gampang tenyo pamajikanna. Mun pamajikanna campreni tuturkeun. Sohor hebat peletna ari pamajikanna rameh moal. Atuh memeh keur batur ge maneh ngareheun. Mun aya jelema nu sok nawar-nawar Kang diekeun boga duit 1 juta mah ku saya dijampe nyaho 1 miliar. Moal sukses jelema hirup mudag-mudag kalangkang. Tuh geuning kitu. Mun arek ke meureun keur manehna heula pan bukti di akhir zaman mah nu 1 juta lapur nu 1 miliar teu aya. Jangan tertipu dengan keadaan tong katipu ku casing zaman ayeuna. Berusaha sudah, berdoa sudah, bercermin, bermuhasabah. Datangan kiai bakal dibenahan wudu jeung salatna. Jalmi nu bener wuduna jalmi nu bener salatna cing yakin bakal moncorong cahaya soleh jeung solihah tina wajahna. Amin. Puji syukur orang haturkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwah salam sing terlimpah tercurah kanu janten mustikaning alam. Salami langit ngiuhan bumi ngamparan daratan lautan panon poek bulan jeung bintang ngagindingan. Ka nabi urang nupang mulia-mulia na Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina ka para sahabatna. Bae dieuna dugi ka urang sarerea nu turut jeung tumut kana ajaran mantena. Kempel ngariung urang dina acara gebiar Muharram. Mudah-mudahan cing kempel ngariung deui di akhirat. Sinaran jalmi-jalmi anu dihampura sakabeh dosa jeung kasalahanana ku Gusti Allah. Kempel ngariung urang dina peuting ieu cing kempel ngariung deui di akhirat jeung jalmi-jalmi anu ditutupan segala rupa kaaiban-kaaibanana ku Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul kita malam ini semoga berkumpul di akhirat kelak bersama orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah dan syafaat dari junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Izin ka akang ajengan guru-guru abdi nu mulia di Pengker. Izin ka sadayana jamaah sanaos ieu acara begitu komplit luar biasa. Dimimiti panginten tadi bubuka ku doa lantunan ayat suci Al-Qur'an kedua qori nu marulia. Doa harapan sambutan tos didugikeun. Kajian ilmu yang begitu indah dari guru kita yang mulia, mudah-mudahan mantena panjang yuswa bari sehat wal afiat. Ilmu yang disampaikan sing jadi ilmu anu manfaat. Amin. Bahkan dia geuning ka selangnya kangnya nyeunut heula petasan. Diomongkeun ku kuring di ditu jeung para kiai. Kadang-kadang panitia teh sok ngawangkong petasan teh cenah beun beak 8 juta. Biaya petasan beak 12 juta. Tapi kadang-kadang ngaplokan ajengan mata rasa kitu. Jadi ajengan teh eleh geuning ku petasan. Bari sabenerna memang syiar, boleh syiar. Tapi yang penting jaga keseimbangan.
Oh pantai saeutik ning kamari ge hiji Muharram Kang, macet di mana-mana. Abdi ti Salabintana jam 8, arek ngaji tuh abdi kasih nepi jam 10 macet. Tetap dalam tabligh saya ingatkan, gebiar Islam alhamdulillah, tapi syariat Islam harus tetap ditegak. Teu saeutik jelema ari pawai obor ngilu, hari salat isya henteu. Kadek bisi kadieu nu kaliwat asal kodoan. Betul ada kewajiban kayaknya. Kodoan. Oh, dan meureun ku Allah ge meureun dimaklum. Dimaklum setemun edan. Salat tetap kita utamakan. Imam HP. Jadi mun bahasa guru abdi maka pungkur nu kitu teh disebut teh ngajul kadung ningang hulu. Nu di ala kadung tapi ningang kana naon? Tuh tungtungna kadahar teh kadung. Gitu. Syiar bagus tapi kewajiban harus tetap saling ingatkan. Urang mau salah Al-Fatihah salam sulan ridho. Kahiji doakeun ahli kubur urang sanos tadi ku PDKM nu mulia parantos berdoa. Tidak salah kalau kita berdoa lagi. Mudah-mudahan ahli kubur jamaah masing-masing nu parantos ngantunkeun alam dunia baik nu enggal keneh sumawonten anu tos kadalami. Mudah-mudahan mari kita gunakan kelebihan dari Allah yang tidak Allah berikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Salah satunya itu yarfa'ul adzab anil amwat bidu'ail ahya. Allah rek ngangkat siksa jelema nu geus maot make wasilah, make syariat, make cukang lantaran nyaeta doa jelema nu harirup di alam dur. Kalau toh Rasulullah SAW tidak mencontohkan dan tidak mengkabarkan bahwa ada hubungan antara yang hidup di dunia dengan yang mati, dijawab ku abdi dina acara Muharram penting ieu. Lalu kenapa Rasulullah mengajarkan ucapan salam ketika lewat makbarah? Terus gitu. Kadang ulah waka terjebak kubur bid'ah zaman ayeuna mah. Datangan kiai urang. Lamun mereka bid'ah paling bingung abdi mah. Sebab lamun aya urang Cijangkar maot nah teu umur 63 tahun bid'ah teh. Apa Nabi ge 63 umurnya? Kalau Rasulullah tidak memberikan gambaran hubungan yang hidup dengan yang mati, lalu kenapa Rasulullah ajarkan salam ketika melewati makbarah? Percaya urang ge di mana ngadoakeun kana tos teu aya dugi. Percaya. Osok dikeureuh keneh. Alhamdulillah. Percaya tapi urang hijrah kan jadi percaya tapi percaya. Bungaheun kira-kira ahli kubur. Bungaheun. Ngajawab moal. Rupa-rupa jawaban teh. Anu ngajawab, anu moal. Anu harewos kana kikireun teuing aya can pernah WA cenah kitu. Ngajawab moal. Sekali dia urang susunkeun sok ngadoa. Kanu tos teu aya sok ngadoa. Percaya dugi. Bungaheun moal. Ngajawab. Terakhir, kumaha jawabanana? Jadi kira-kira begitu. Cenah itu, cenah belah dieu. Euy, hatur nuhun. Lamun dikira-kira ahli kubur ngajawabna model kitu isukan moal teureun tahlil teh da keurang atuh. Kalau ada seorang anak dan keluarga yang bersedekah atas nama orang yang telah tiada, apa jawaban ahli kubur untuk mereka yang mendoakan dan berbuat seperti itu di dunia? Wasiatul Mustafa disebutkan. Pancuk aya ning ka PDKM yang datang. Waalaikumsalam PDKM, iya abdi bade wakaf Al-Qur'an 10. Ditampi cek PDKM. Tapi punten sanes ria PDKM. Abdi teh hoyong diisolkeun dina rutinan kangge almarhum almarhumah kolot abdi sok aya nu kitu. PDKM abdi teh bade wakaf naon ieu sajadah. Tapi sanes ria yang diisolkeun ke keluarga abdi nu tos pupus ieu namina PDKM sok aya nu kitu. Tah eta teh tepi pahalana ka ahli kubur. Apakah mereka menjawab? Apa jawabannya? Dalam wasiatul Mustafa Nabi mengingatkan Sayyidina Ali. Jawaban ahli kubur, Allahumma gfir
linawwara qabri wa basyirhu bil jannati kama basyara nabi. Cek ahli kubur ya Allah, mugi Gusti ngahampura ka jalma nu geus nyaangan ka makbaroh abdi. Bungahkeun eta anak jeung turunan teh Gusti bil jannah ku surgana Gusti kama basyarna biha, seperti bahagianya abdi dikintunan pahala sedekah ku anak incu nu harirup di alam dunia. Beban urang sedekah harta geus meureun kamari aya santunan anak yatim aya. Alhamdulillah diusap sirahna. Teu dipilihan henteu. Beupeung keneh hadis menyebutkeun geuning di sabing bilangan buukna aya dina eta budak atuh budak teh dipilihan. Anu gondrong. Nu gondrong. Ngan budak bukan saeutik diusapna teh. Santunan urang entos, berbagi harta urang berbagi kebahagiaan entos. Mudah-mudahan we inung bapak urang nu tos teu aya cing bararungah di alam kuburna. Nomor kadua urang ngadoa bilih aya nu teu damang cing dararamang sadayana. Katilu bilih aya nu gaduh pamaksadan cing diari jabah sadayana. Terakhir urang nyuhunkeun kasalamatan mugi-mugi Cijangkar cing disalametkeun ku Allah. Disalametkeun tina balahi bencana jeung musibah. Disalametkeun tina wabah, disalametkeun tina fitnah. Terlebih ayeuna fitnah akhir zaman akang urang kedah waspada. Lamun nu dipeci jeung nu dipeci pabenci-benci cing sadar kadang-kadang nu jadi korban mustami. Lamun nu dikopeah disorban dijubah para sea kadang-kadang nu jadi korban jamaah. Lamun imam jeung imam parebut wae dalil di paimaran nu jadi korban makmum. Lamun supir jeung supir paego-ego parebut setir nu jadi korban penumpang. Malah mandar cing inget lamun inung jeung bapa eueuh kaakuran nu jadi korban anak. Bahkan cing inget mun ulama jeung umaro teu sinergi di mana di Cijangkar kadang-kadang nu jadi korban rakyat. Leres kitu. Tolong berpikir jernih memeh Fatihah. Mun nonjok Allahu Akbar nu ditonjok Allahu Akbar. Lamun yang saling membunuh pada Allahu Akbar, siapa yang akan bertepuk tangan? Mana teuing suratna orang di luar sana melihat kita sulit membina kebersamaan. Kita boleh berbeda, yang penting Cijangkar dengan keberkahan acara ini tetap bersama. Amin. Peci sarua teu penting ieu. Henteu ci tiung sarua teu penting ieu. Acuk urang sami teu penting ieu. Henteu. Hiji deui punten lain kurang sopan ieu mah. Beungeut urang sarua teu penting ieu. Coba lamun beungeut penting ieu sarua. Da lain tenang lain keueuy. Nepangkeung nama nu tablek. Beban amplop sing kabahat udah banget sarua mah meureun. Cek abdi ge laksana jari tangan we Cijangkar mah kekompakanana. Amin. Aya jempol, aya naon deui? Tunjuk. Curug, aya naon deui? Dijangkung. Dijangkung, aya naon deui? Jariji, bahasa Cijangkar heula, aya naon deui? Cingir. Cek bahasa Indonesia ieu teh naon? Ibu jari, aya teh bapak jari. Ibu kota aya, bapak kota aya we. Dengekeun, hijrahkeun tina teu nyaah ka kolot cing jadi nyaah ka kolot. Saha wae nu hadir dina peuting ieu eueuh nu muncul ti gunung, eueuh nu muncul ti lautan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kabeh ge biji tina beuteung inung. Memeh Fatihah urang doakeun inung urang nu aya cing paranyang yuswa bari sehat. Memeh Fatihah urang doakeun inung bapak urang nu tos teu aya cing jararanteng ahli surga. Sing karunya ka ibu-ibu teh. Didoakeun ibu ku abdi cing mulia dunia akhirat. Hei generasi memeh urang sagede kieu urang geus ngaripuhkeun inung. Eta inung urang tingali ya Allah pola tidur, pola hidup, pola makanna kacau gara-gara urang. Sararapal inung orang Betawi bilang ngidam, orang Cijangkar nyebutnya nyirang. Keur nyirang. Diliwir kopi, liwat tukang cilok, keur nyirang. Liwat tukang baso, liwat mitoha. Kayaknya sebawa ngeri mitoha. Mun mitohana korek bari bawel sebawa nya mitoha. Kalau ada bisa laki nang ngudut.
Produk salaki nama duit 7 juta. Ah, bohong. Duit mah weuh no eueuh. Nangkarak eungap laras teh Bu. Yang ngigir nu nyal. Nang kubang bisa teh. Atau bisa liangannya kasurna sabeuteungeun kreatif atuh datang putus asa. Keun Imam Muhatab Kang Kiai era. Dia mah supaya budak urang nya angka kolot geus perkembangan nu hebat tuh gitu. Teu saeutik panen loba nu doraka ka inung bapa. Inung urang dibikin ripuh. Ieu tentang kekompakan heula ieu meh Fatihah. Di Ibu Jari disebut lagi hormatlah ka inung bapa. Moal berkah ilmu lamun goreng ka guru. Moal berkah dunia lamun goreng ka indung bapa. Dongeng abdi keur dikobong tahun 84 di almarhum. Jeung babaturan kana tong dipercaya dongeng ngan supaya nya akak kolot generasi Cijangkar. Amin. Tingali urang memeh segede kieu teh ngaripukeun ini. Eta inung urang hudang geuning jam 2 peuting. Geuikeun bapak. Bapak olo-olokeun ieu. Nganaon mah? Usah yang masum. Cek salaki hayang naon atuh mah rujak kulek geus, rujak cuka geus, buah marah geus, kupat huning geus sayang. Sayang teh ucing bohongan. Bukan dia mah dongeng jadi itu lagi dongeng ya mah. Ieu jempol heula jempol. Ngamake kompak na hiji Cijangkar teh model kieu hebat. Amin. Cek salakina atuh kira-kira mah baya kieu hoyong nu kitu ieu tetabuh dua. Awe besok jadi senjata geuning. Pegawai bapak lamun teu dilaksanakeun. Suhtun ini besi naon. Tuh geuning aku di Cijangkar ge besi ngalai. Atuh kidik bapak urang teh mapai-mapai kolong jeung pipir imah batu. Minang teh geus meunang. Sia mamah besi ngalai si Utun. Lim bapak yang dibeuleum heula ngamung anu. Ngilu karona dibeuleum. Sia mamah geus ngabuh geus asa. Alim kumaha ieu teh? Yang ku bapak heula daos. Jadi malik aku. Mentak cik cokel gunung gede jadikeun inten permata pikeun ka inung bapak urang masing-masing masih kana dihormat ku Allah sakecelak cai nen ibu urang. Masih kana dihormat ku Allah sakecelak kesang rama urang. Apalagi yang akan kita persembahkan untuk mereka? Duit na beak, harta na beak, tanaga kolot urang beak dipake ngabiayaan urang. Minimal malam ini kita berdoa mugi-mugi inung bapak urang cing jadi ahli surga. Tong didengenya dongeng teh ucing nama bohong. Tapi ku abdi diteruskeun dakwahna Kang Kiai. Dongeng tai ucing nama bohong, tapi tingali dina kanyataan inung bapak urang masing-masing tong bolo nepi ka ngahuapkeun tai ucing. Menantang mati pun orang tua berani demi cintanya kepada anak. Mana buktina? Mun budakna gering, diponis kritis ke rumah sakit, hebatna kolot, pasang badan dina sajadah. Ya Allah, batang anak mah anu dipunut abdi wae kolotna. Balikeun nalika kolot nu gering. Eueuh anak nu pasang badan. Nu aya anak kalakah nyieun tamak ka ustad. Pokona ustad pesen dua we hiji mun cager-cager kitu bejakeun ka Allah lah. Kedua mun rek ngeusan. Cek ustad teh doakeun itu urang modal kolot maneh teh. Di amplopan goceng dorakan lebih ke akhirat. Masya Allah Rabbuna Karim. Kernaon ke biar model kieu ge lamun generasi terhormat ka kolot mah heula. Hijrahkeun tina teu sopan cing jadi sopan ka kolot. Amin. Hijrahkeun cing tina tara perhatian cing jadi perhatian ka inung bapak urang masing-masing. Amin. Kolot ngagedekeun anak harapanana cing panjang hirup. Tapi lamun anak ngurusan kolot nu ripuh cing harapanana namanya atau yang buru-buru tutup lawang si gotakan. Masya Allah, inilah dosa besar kita. Jem tah kompak na Cijangkar cing cara jari tangan beda, jangan dilihat perbedaan. Nami na beda, bentuk na beda, tugas kewajibannya beda, jangan dilihat perbedaan. Kalau Cijangkar sudah kompak seperti jari tangan ini, apapun insya Allah akan terwujud. Amin. Ya tenang namanya tadi teh. Jempol ibu,
jari tong sombong jempol ulah abong-abong maneh panggedena da kekehe hayang nyiwit mah teu bisa sorang aya teh nyiwit kieu ieu naon ieu teh telunjuk atawa curug ieu teh cening gambaran orang-orang yang berduit berkuasa berduit mentak tingalinya lamun kerja bakti aya jelema beunghar cukup ku curug bener kan pangisarkeun teh kan bener betul tanya teh kan bener keling jelema teh sangsang nah cenah make ngawarok bocah lumayan cuma jelema teh boga duit tutunjuk ayo kerja bakti teh batan di warok diseap aku sadaya teh sebetulna ieu teh kudu nama ulama umaro insyaallah ulama-ulama Cijangkar cing cara jempol nu tegak berdiri kieu amin. Ieu orang yang berduit tah ieu nu di tengah punten lain kurang sokan nu di tengah ieu teh sabetulna mah penegak hukum ulah cuet kanu hideung ulah ponteng kanu koneng ulah dengdek topi dina negakeun hukum dan tiap khutbah oge dina khutbah kadua sok dipiwarang geuning innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ulah nepi ka nu gede amplopna kana ane nu betot ulah sok ijit ka batur ieu teh aya dina diri urang lamun maot jelema beunghar ning lohor ge geus ani ari ngilu tahlil nah ari maot jelema teh boga asna salapan peuting karek mulai tahlilan gerok deui eueuhan salat isya heula we cenah kitu urang ge kudu adil siapa filosofi di balik jari manis jari ji dan mongkeun batu ahli ya mah oleh-oleh ti lembur kang ajengan mesti usum ge paduli teuing da peuring meresep bikin saya nawat 8 juta teu dijual dah yang jeung ramona ah mung ya tuh tuh ini adalah gambaran generasi muda dan mudi Cijangkar masa-masa yang manis tuh manakala aya parawan Cijangkar aya nu ngahitbah cekang ustad geuning acara selanjutnya penyematan cincin tunangan cek indung teh nyai asongkeun ramona aya teh nu ngasongkeun jempol mangga babakkeun jari manis masa-masa yang manis Cijangkar cing cara kehebatan cingir amin leutik tapi matil leutik tapi berpengaruh besar cek filosofi sunat tong dianggap enteng ieu cingir leutik-leutik oge bagian pendeteksi bapana hayam rek nogan di lembur bapana ganing ka hayam kokotak ku cingir asongkeun kana beungeut pamajikan tadi deet mah bukan masuk botong dikencarkeun aya teh nu ngariksakeun hayam ku jempol lamun aya hayam moal teu laporan ka polsek cek polsek aya naon yang aduh hampura apa bujur abdi rajet siapa filosofi di balik kelingking yang kecil tapi berpengaruh besar ini adalah kaum wanita letik tapi bisa merubah suasana letik tapi bisa merubah keadaan sakumaha jelema gagah balik ka imah mah eleh ku cingir geurah lalaki teh nu di tukang datang ka imah mah ku pamajikanna maaf budak rek ngisikan heula ngengklek budak eleh ku cingir mah mentak ieu 5 jari kumaha urang mun ku urang rek dikitukeun mun ku urang rek dikitukeun mun urang rek dikitukeun mun ku urang rek dikieukeun kumaha urang Cijangkar ieu dikieukeun tapi omongan kitukeun babarna nu pengnaik nu montok nu jangkung nu petot nalika kompak bersama geuning ngawujud acara hebat model kieu amin tong sok dicirian nu udunan leutik sakitu ge sodako amin pan boga ilmu sodakoh ku ilmu teu boga ilmu boga harta sok ku harta teu boga ide-ide cemerlang sodakoh ku ide cemerlang ge eueuh ustad acara ruwet sirahna di masyaallah Allah dina Quran qaulun ma'rufun caritaan hade sok ieu Muharram hijrahkeun sugan penting ieu mah khusus penting ieu ku bebear ieu Muharram salaki pamajikan teh nyebutna Kakang Prabu aya naon Dinda Prabu sapenting ieu atuh ieu mah
isukan mah sebutan kurak sia dikit teu naon atuh man kudu luyuk jeung pantungan kamana beb mau tumpang dalang abang ngewa ya bebek tumpang dalang balik cing rada pantas cing rada pantas sok gening ku kieu mah tuh apa yang tidak bisa diraih timimiti kejo deblok comro pisang goreng jeung caneut naon ge bisa kacokot dikotok ge bisa kacomot artinya apa dengan kebersamaan tong boro ayeuna rek ngawujudkeun acara ibadah nu hebat model kieu rek doraka berjamaah jadi Cijangkar bakal terwujud kalau dibangun dengan kebersamaan 100 orang rapat 2 orang hayang dangdut 88 orang hayang tabligh atau sholawat bakal ngawujud eta ngaji 100 orang rapat 2 orang hayang yasinan 88 orang hayang organ tunggal jadi moal yasinan bakal ngawujud organ tunggal sebab dibangun ku kebersamaan. Mudah-mudahan di dieu cing hararebat amin. Dimimiti segala unsurna cing kompak modeleungeun amin. Kade yang hareupan 2024 ulah beunang diadu-adu ku suwiteun. Di antara 5 jari Kang, mana anu teu bisa dipake suwiteun 2? Jari ji jeung jajangkung. Ini adalah penegak hukum, jangan permainkan hukum, mentak bisa dipakai permainan. Jari ji menang dipakai permainan, jangan terlalu banyak main-main di masa muda, menentukan masa depan. Tilu bisa dipakai sebitan, jempol, curug, cingir. Padukan jempol jeung curug, suwiten, eleh mana? Tuh, undang-undang persuwitenan menyatakan. Tapi kamana di jempol jeung curug mun diadukeun eleh curug. Jempol orang yang berkuasa, curug jelema nu gede duit. Sanajan urang Cijangkar skillnya mumpuni, modalnya banyak, moal kuat ngelawan jelema nu keur berkuasa. Tendernya tidak ditandatangani, da si ieu boga kuasa. Urang cenah suwiteun deui jempol jeung cingir. Suwiteun eleh mana? Tuh hebatna si Peto teh tingali. Bisa ngelehkeun nu montok. Cingir awewe, jempol teh orang yang punya jabatan tadi. Kadang-kadang orang lupa apa jabatannya. Kalau sudah terbujuk, terayu, terlena, tergoda oleh bujuk rayu seorang wanita. Ku awewe mati ku. Sarua Ustaz oke. Depan teh kabeh ge Kang ari nu parawan, masa najan dina dapuran caum bedanya yang celak teh nya. Da ini mah anger deket ke peot kadeuleuh. Tapi alhamdulillah emak ge pernah muda mentak cing sarolehah bager pemudi-pemudi Cijangkar amin. Keur sagede kitu mah pan dijemel pipina ge disadake nih. Tring. Pipina masih kencang. Coba umur 65 tahun ka dieu. Jemel isya balik deui subuh gitu. Kompres ku cihandeut aya keneh tapak minit. Lebih kang subuh dibawa ke hareup, dibawa ke tukang kelas, dihaneutan ka karang-rata. Inilah gambaran bahwa dunia itu tipuan. Duit 100.000, duit 50.000 belaan malapurkeun salat zuhur. Duit 100.000, duit 50.000 belaan lapor salat asar jeung salat maghrib. Mudah-mudah duit 100.000, mudah-mudah duit 50.000 belaan anti ngaji rutinan. Rasakan 20 tahun ke depan eta duitnya semua berharga deui. Tapi perjuangan ibadah kurang, capek, kesel, tanggal. Masya Allah boga. Insya Allah eta mah bakal dihormat ku Allah sampai yaumil kiamah. Amin. Jadi cenah suwiteun curug jeung cingir suwit eleh mana tuh tinggal ieu jelema gede duit ieu awewe. Sehebat apapun kuat cinta seorang wanita kepada laki-laki, datang jelema nu gede duit teu saeutik awewe nu atah iman mah menggadaikan cintanya demi jumlah uang yang banyak. Laras gitu laras. Entah ka awewe mah teu kudu ku dalil da ngajina minang. Jempek kudu. Sok bapak balik ti dieu pamajikan Popoloto. Bapak mah kieu. Tong ganeng mah era ku tatangat ya. 2 juta ke jajan cilok. Tuh nya cenah jantung. Ces. Ampere emosina turun.
Tapi tabalik na ibu lalaki mah moal teu aku duit. Ibu nganyuk tiung. Balik ka kamar ka imah salaki Agus berdang-dangnya cuk salaki teh. Tuh cerut mamah mangan banyak ke tiung. Ya bapak 1 juta keur meuli udud moal eureun lalaki. Tuh cerut mamah. Ya bapak 500 deui keur meuli kopi ngadakeun. Tong ku duit lalaki mah. Tuh cerut mamah mau meuli tiung wae. Buka tiung. Naon sih bapak? Tuh cerut mamah mah. Laki mau atuh muntang karena lawang pantau kamar bari ngadeg-deg. Terus yuk, mudah-mudahan kekompakan Cijangkar sing terjaga sampai kapanpun. Amin. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah ila hadrati 'alan nabiyil mustafa wa habibil mujtaba. سيدنا ومولانا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام وأهل بيته أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Widian ka para ajengan rek ngabidi generasi we abdi mah dina acara Muharram ieu teh mudah-mudahan acara nu dicontohan ku sepuh-sepuh nu mulia di Cijangkar. Kalau besok lusa kita meninggal dunia, kebaikan seperti ini semoga dilanjutkan oleh generasi-generasi hebat Cijangkar. Amin. Sok urang kawitan ngajina bismillahirrahmanirrahim. Tuh 45 menit Kang teu karasa bubuka teh. Bapak Ibu hoyong gaduh turunan nu sehat nu hebat nu kuat hoyong. Mencetak generasi Cijangkar yang hebat, mencetak generasi Cijangkar yang sehat, mencetak generasi Cijangkar yang kuat. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Hayang turunan hade lain ku kalimah simsalabim abra. Ya ngame hijrah, ya ngame hijrah generasi. Mun hayang turunan hade hiji bagaimana menentukan calon pasangan hidup. Tong nengan. Standarisasinya jelas ku kiai urang geus dibahas masing-masing. Mun hayang turunan hebat nomor kedua, bagaimana menentukan malam pertama dan malam-malam selanjutnya. Ustaz ieu teh gebiar Muharram mau anu kitu, nu penting menang ilmu nu manfaat. Ustaz ieu teh lain acara pangantenan, lain acara walimatul urus, tapi kunaon mau malam pertama punten generasi teh proses, henteu ujug-ujug gujrag ka dunia teh. Belum aya jelema ganteng di mana teh? Teuing da murag dia tina bujur moni. Ieu meumpeng hadir semua unsur ieu mah. Lamun urang nyieun kue adonanana di hade-hade insyaallah hasilna ge. Lamun urang nyieun kue adonanana lulucon pisan alus mah. Kunaon kana kue bisa ngajawab, tapi kenapa generasi Cijangkar tidak kita pola dari awalnya? Malam pertama tuh can nikah Ustaz abdi mah ilmu mah moal beberat dicacan lah kaset geulis. Cek jamaah nu hadir Ustaz uing malin malam pertama aya malam ka 27.500 mah. Hitung-hitung ngadoane atuh. Moal aya malam pangkeung-keungna adalah malam pertama di kuburan. Jeung moal aya malam pangbungah-bungahna adalah malam pertama papangantenan. Hees naris pangletik. Salakina ngimpi tendangan bebas. Keul ningali Persib kamari hampir. Beletuk bujur bojokna. Murag tina naris pang ciup. Anyar nikah mah mesra eta awewe ngomongna aa eubis. Gambrung ku salakina diramu di pangku karekna dibelai rambutnya dikecup keningnya. Harewos kana cepilna. Atuh
lain cing ayeuna nu geus model kieu di mana ngagedegut labu sok buat euris Pak. Sareng gedebut bapana labo. Salakina sopan teu neuleuh sia ngaleunbangna cek aing dong gadinya dong gadi. Modal hade eta teh bika kitu geuning ka pamajikan. Kena dah siapa bahasa keluarga apa yuk. Jelaskan. Nih malam pertama dan malam selanjutnya supaya nanti ke depan kita punya generasi yang hebat. Amin. Cek ulama mun bisa memandi dulu. Sobi bak bu. Ibu sobi bak bu. Ibu sok ibak bu. Kemana badai mayunan jarongeng? Tuh ingat. Yang ngomong ke stilu poe itu mandi. Tong boros laki daik deket cucumu ke cincurali itu mandi Pak. Generasi muda-mudi nanti kalau melangkah ke sana mandi biar nanti tongkat estafet kahadean dituluikeun ku generasi nu berkualitas maksudna kitu. Beres mandi naon Ustad wudu. Beres wudu naon ajengan salat. Tata cara malah di kiai urang we ka dieu. Komo cening maaf cek sapalik kitab malalakina sholat tengah imah pamajikana sholat jero kamar eta proses sayang boga tur generasi hebat. Beres sholat kodelang cening salah kita di jero kamar aya kode na dina pikir teruskeun ka guru. Sok sagoreng-goreng lalaki abus ka kamar ucapkeun salam doakeun pamajikan di jero kamar. Sok salam salaki urang ka kamar teh. Urang salah modelanana. Salakina keur modul. Eta ti kamar teh ning tuluy jeung coret piki kodena teh kalau kaki piki tiu cenah. Sehat salakina kana lawang kamar. Dan assalamualaikum kesejahteraan dan keselamatan semoga Allah curahkan untukmu. Wahai bidadari surgaku ya abwabur rahmah lain kitu. Salakina na lawang kamar teh kalakah. Mau pakai jurus meong congkok. Mau pakai jurus anjing edong. Bujang boga budak di Cijangka titah sholat budak lagi gitu titah ngaji bapakna mere pendidikan ngagerem. Saya istrinya sudah mandi wudu sholat wangi seksi berpose di atas tempat tidur salakina tukang pocong bari kieu teh lawang kamar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ibu lapor teh asbak kana tukang girung gak mungkin pamajikan sebut mayit kan jadi asa samanan kang kiai kan baik berarti memanfaat sebab tentang sejarah hijrah tadi sudah saya dengarkan ilmu dari beliau. Sudah di kamar kami berdua apa Pak Kiai yang harus kami lakukan supaya ke depan Cijangkar dilanjutkan estafetnya oleh generasi yang hebat. Baca cek ulama bismillah 3 kali. Bismillah 3 kali kan. Bismillah ada. Bismillah lah ya. Tapi bismillahnya biasa we. Tong cara Ustaz Pala jeung Ustaz Yana bismillah tong. Maharupan pamajikan bismillah atau pamajikan tanggal Bapak saya gitu. Coba 3 kali deh. Kudu dikurokeun dah gitu. Beres kami bismillah Pak Ustaz cing bebenangan yang ngaji Muharram teh amin. Bismillah 3 kali naon deui Pak Ustaz ke supaya mun abdi ngalengkah hebat geuning aya tatanan nu indah cek Islam. Beres bismillah 3 kali cek ulama baca al-ikhlas 3 kali. Kulhu. Sekulhu rata-rata. Tuh geuning. Tanggal cek ieu beuri ge tanggal sakitu teh bahageurnya. Ulama mah tuduhna kana kulhu coba lamun al-kahfi kudu balik teh. Enggak bedug lohor eta teh maruka Quran keneh geus kana tanggal al-kahfi teh. Ayo ngerai gampang katewakna bismillah 3 kulhuna deui bismillah kulhuna beres bismillah 3 beres kulhu 3 naon deui Ustaz urang hijrahkeun ya cek ulama baca takbir 3 kali ayo rek sok takbir heula tara itu di Ustaz jalan di contohan takbir 3 kali tapi takbir mah lalamunan deui. Cek salakina aing mah yang banget solehna ke boga budak teh gajong kana luhur isbang. Majikan ngahulang rek mun satak aing. Jong ngeupelkeun leungeun bari paparongos kana beungeut pamajikan dina risbang. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Mesra moal. Paling pamajikan mikir ngajen gawe kieu geus atuh. Lebaran geus liwat kekeleuhan takbir.
perkara baik, menyampaikannya tidak baik, mencontohkannya tidak baik, mengamalkannya tidak baik, kadang-kadang kebaikan pun tidak dianggap baik.